mentek santri-santri hijrah ti imahna ka pondok pesantren kadeuleuna mah kadeuleuna harina teh santri padahal mah eta meunang karidhoan Allah beda jeung nu sakola lain deui ya na malam mun ditanya sia ieu mas santren ari mas santren mah teu boga ijazah teu perlu ijazah atupan mas santren mah teu boga ijazah engke ka dituna jadi Allah budak pohara aja setan pohara ya Allah ya Rabbi sia geus sabaraha tahun di desa tahun geus balik ulah mah dipiceun ku kolot tadi budak biasa budak eta teh hayang ijazah teh hayang nanaon lah kumaha Allah bae nu penting mah nyaho kana ilmu Allah sakitu bae sebab ti Allah ya teh tadina kuari diurus ku Allah manya datang ke teh nyaho ilmu Allah engke kan bakal ngaharep ka Gusti Allah budak geus bisa ngajawab model kos kitu ya Allah ya Rabb geus teu perlu nanaon engke sia kumaha eta ka dituna sia mah sia bae atuh nu kurang kayakinan aing mah geus boga kayakinan kayak ge diatur ku Gusti Allah masyaallah ngomongna hebat keyakinanna hebat deuleu bentukna isuk-isuk cileuhan encan mandi geus ngadahar bala-bala tolol teh coba ai keyakinan mah hebat biasa atuh kayang urang mah kacai bae heula nyikat karena jajan teh ngarokok lah kiai geus nongkrong ge kiai nongkrong ayo we kiai aing-aing kadeuleuna mah santai tapi delekeun 5-6 tahun teu kadeuleuan ngajina teu kadeuleuan giatna 5-6 tahun muludan eueuh ieu unan OMC aya si eta balik din sia kira balik keur penting kebeneran ieu emang isu penting deuk muludan siap jadi MC dah tukarak jadi MC negara yang siap siap gede amat ngomong siap aja waduh bener atuh siap ayo saya naon acarana tulis siap bener jadi MC nya saudara-saudara sekalian alhamdulillah malam ieu urang malam takzim acara insyaallah kukulah diatur nomor kahiji pembukaan nomor kedua pembacaan Al-Qur'an nomor katilu sambutan nomor kaopat adalah tausiah mulai urang buka bismillahirrahmanirrahim acara kedua adalah ngaji Quran akan dibacakan ku qori kita Kiai Haji Supendi AF masyarakat demo jangan kan jadi kia tuh ayo jelema mangan diulah ku masyarakat suarana waduh hei lain kori tama geus kitu mah tuh galedeg dilarang ku masyarakat dilarang atuh bebe aja ka MC lantaran korina dilarang ya kori deui kumaha mun Udin siap deh tuh sekarang gaji Quran aing tamat deui lain masalah tamat ieu kan kudu make lagam kira lagam deuk make lagam saha deh pokona mah geus aya di dieu kabeh aing rajib aya ku aing di dieu geus bener langsung nyana jadi naon kori wah raja sejaheu sia bisa andin mas santren teh kanyahoan 5-6 tahun tapi masya Allah karib sambutan panitia tudaekeun din panitia ieu kumaha sia ya atuh siapa ieu kira nyambut geus Udin Allah terakhir tausiah dari Kiai Haji Fudoli cuman Kiai Haji Fudolinya belum datang karena 5 panggung jadi dia masih dirangkas betung waduh ima datang ka dia jam 4 geus siap bedin atuh kumaha siap ya tuh sapira muludan nyaritakeun Kangjeng Nabi Nabi geus di hate aing atuh si Udin teh bae masyaallah teh eta santri mah teu kanyawan nyolong bade santri mah bang kok mun kita ngariung kita hadiah puji atuh teu bisa ge geus maksakeun pokokna atuh nyolateun mait anu make ruku teh ge terus bae kan sia mah make ruku deuleu maitna saha ye eta aing ge tilok ai lain teh eta mah maitna teh mah akrab jasa jeung aing
datang ka imam sial aing salah tilok mundur santri masyaallah karim nah iya santri teka deleng ngajina puluh ya peleye tapi deleng ke 5 genep 7 ngomong 10 tahun mana santri anu henteu terpake naon eta sebab didasari ku ikhlas gajina ciri ikhlasna aya daek aja enten teh sial ka santri goblok jasa atuh jadi nya naon di hayu-hayu makin mung santri bae ngaji ye baik gitu bisa aing jaketna teh atuh bisa aing sia peduli amat ka aing santri mah tolong ikhlas jasa aja nama datang gak aya nu tilok gaji atuh tilok gaji bae geus ku ikhlas barang datang ka imah teh atuh ada dek dikawinkeun ceurik pan teu bisa kobil tu acan siang aja mah tilok gaji cek teh aya tadu kitu cara